Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dalaramang. Nami Abi Santino Raisa, kelas 10 IPS 2. Bade ngadeuwikeun dongeng anu judulna nyaeta Si Peucang Jeung Biruang. Aya hiji biruang coklat awakna teh lintuh. Manehna sok kataji lamun ngadengi manuk ricit. Disarada nyanyi galumbira. Biruang hayangan bisa nyanyi jeung hehewetan, tapi manehna teu mampuheun. Dina hiji poe, manehna kalangsung di kebon deket pilemburan. Manehna hookeun nempo budak angon anu keur niup suling. Sorangan halimpunaker. Biruang balik deui ka leuweung, tuluy nyaritakeun pangalamanna ka si Peucang. Hiji poe si Peucang ulin. Manehna nepi kana dapuran awi. Kusabab capek, manehna ngaso di tempat eta. Kadenge rereketan sora awi anu lumayan halimpun. Sanajan teu halimpun kawas sora suling, ngadenge kitu bijil sifat jayelna. Manehna boga maksud ngaheureuyan babaturanna nyaeta teh si biruang. Si Peucang lulumpatan neangan biruang. Akhirna si biruang kapanggih keur mandi dina hiji talaga. "Hei biruang," cik si Peucang teh. "Apanan anjeun resep musik? Hayu milu ka kuring, urang tuduhkeun konser musik alami anu halimpun pisan." "Wah, nu bener Cang, hayu urang indit." Ti kaanggangan biruang ningali Peucang bangun keur niup suling tina awi. "Cang, tibatan kuring ukur nempokeun, ajarkeun kuring maen suling," ceuk biruang bari ngadeukeutan Peucang. "Heug bae, sok lelkeun letah anjeun, tempelkeun kana sela-sela suling awi anu panjang ieu," ceuk Peucang. Peucang gura-giru ngaheot ngageron angin. Teu lila ti harita angin niup ngahiliwir cukup keur ngadeuketan tangkal awi. Awi ngareket nyepet tungtung letah biruang. Biruang ngajerit nyirieun, manehna gancang nutup letahna. Si biruang sadar yen dirina geus dibobodo ku si Peucang. Tapi manehna teu ambek sabab raketna sora awi teh emang kadenge halimpun. Si biruang nepi ka sarena tibra ngadengekeun sora awi rereketan kadenge halimpun pisan. Cukup sakitu dongeng ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.